eta nu ngahalangan teh dunia rek ngaji satu urang isu-isu ngaji teh atuh da angkat damang atuh lohor di Padamelan kene asar mame persiapan bade maghrib atuh capek atuh namanya sumpi bada isya atuh kasarean tuluy unggal poe kitu da unggal poe neangan tuh sakalieun naon bahasana teh libur ya sakalieun libur da mung dipake ngaji teh bahasana teh weekend